Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang disang simkuring, dina pedaran materi pengajaran bahasa Sunda. Dina dangget ieu simkuring bakal naraskeun materi ngeunaan tarjamahan. Kukituna hayu saderek anu teu acan subscribe, mangga di-subscribe heula, like, komen sareng dibagikeun linkna ka rerencangan. Aturun anu parantos subscribe. Supados henteu nyangkolong teh kena waktos, hayu urang langsung pedar wae materi dinten ieu nyaeta tarjamahan jirangan kadua. Urang langsung kana materina anu dipedar dina danget ieu teh nyaeta wanda tarjamahan dumasar kana carana. Jadi wanda teh wangun atau bentuk tarjamahan dumasar kana carana sabaraha hiji nyaeta kahiji tarjamahan interlinear. Nah, nu dimaksud tarjamahan interlinear? Tah, tarjamahan interlinear teh nyaeta tarjamahan unggal kecap dumasar runtuyan kecapna. Jadi interlinear teh nyaeta tarjamahan kecap per kecap. Jadi sarua persis susunanana jeung basa asalna. Tah, dina tarjamahan interlinear ieu aya sababaraha kahengkeran di antarana hasil tina nerjemahkeun urang teh karasa kaku sarta hese dipikaharti sabab tadi kekecapanna teh sarua persis nuturkeun bahasa sumberna atau bahasa asalna. Jadi tarjamahan interlinear mah hasil tarjamahanna teh acak-acakan hese kaharti sarta henteu ngeunah dibaca. Satuluyna anu kadua nyaeta aya tarjamahan formal atau secara harfiah. Tah, tarjamahan formal atau harfiah teh nyaeta tarjamahan biasa atau tradisional anu mindahkeun bahasa naskah tina bahasa sumber bari teu merhatikeun kahususan bahasa sasaran. Jadi wangun bahasa aslina atau bahasa asalna teh diusahakeun dipertahankeun najan hasil akhirna sakapeung sok karasa kurang merenah gitu. Jadi ieu tarjamahan teh ngusahakeun atau ngupayakeun pisan sasaruaana kecap antara bahasa sumber jeung bahasa sasaran. Ngupayakeun sasaruaan naon nyaeta sasaruaan dina aspek kecap atawa kalimahna. Anu saterusna anu katilu aya tarjamahan dinamis atau fungsional. Tah, tarjamahan dinamis atau fungsional teh nyaeta mindahkeun basa kalawan mertahankeun makna nu dikandung tina basa sumber. Tah, jadi narjamahkeun dinamis atau fungsional mah diteangan heula maknana tina basa sumber sabada urang paham langsung dipindahkeun kana basa anu sejen atawa bahasa sasaran nu rek dituju ku urang. Tah, tarjamahan dinamis atau fungsional oge disebut oge tarjamahan idiomatis. Naon ari tarjamahan idiomatis? Nyaeta nerjemahkeun idiom. Nah, naon idiom? Engke bakal dipedar saatos ieu nya. Jadi tarjamahan idiomatis mah nerjemahkeunana ku cara neangan sasaruaan kecap anu dianggap pangdeuketna gitu. Jadi lantaran idiom mah teu bisa diterjemahkeun sacara sagemblengna, jadi diteangan babandinganana atau sasaruaana anu deukeut atau anu mirip. Engke saderek bakal langkung paham dina pedaran idiom. Engke ku simkuring bakal diulas deui. Saterusna anu kaopat nyaeta saduran. Tah, saduran nyaeta hasil terjemahan bebas gitu nya. Dina saduran mah mentingkeun amanat sabab nepikeunana nyaeta make kekecapan sorangan gitu. Tah, anu kaasup kana tarjamahan saduran teh nyaeta anu kahiji aya tarjamahan sastra. Biasana anu diterjemahkeun teh mangrupa puisi, konotasi emotif, jeung gaya basa. Tah, ieu bisa diterjemahkeun ku cara saduran. Satuluyna anu kadua tarjamahan faktual. Tarjamahan faktual teh nyaeta tarjamahan anu ngutamakeun analisis fakta, utamana mah dina bidang usaha atawa niaga jeung teknologi. Satuluyna nu katilu parafrase. Tah, parafrase ngabogaan tujuan. Tujuanna nyaeta pikeun ngawanohkeun eusi tapi dina basa anu gampang dipikaharti. Narjamahkeun saduran parafrase mah biasana dina prak-prakana teh leuwih bebas ngasupkeun pamadegan sorangan atawa pendapat sorangan gitu. Atawa pendapat pribadi dina narjamahkeunna. Tah, anu kalima aya tarjamahan budaya. Nu dimaksud tarjamahan budaya nyaeta narjamahkeun makna tapi disaluyukeun jeung
jeung kabudayaan sasaran. Contohna teh urang nerjemahkeun tapi hasilna teh ku urang diwuwuhan atau disisipkeun kekecapan atau informasi-informasi anu samemehna henteu aya dina basa sumber. Jadi informasi-informasi anu disaluyukeun jeung basa anu ku urang dituju anu hayang diterjemahkeun. Tah ieu oge terjemahan budaya teh bisa oge disebut nafsirkeun deui nurutkeun kabudayaan. Biasana si teksna ditepikeun atau diungkapkeun ngagunakeun kekecapan sorangan sarta diluyukeun jeung konteks kabudayaan nu narjemahkeunna. Jadi diselingan atawa diwuwuhan ku istilah-istilah budaya nu narjemahkeunna. Satuluyna terjemahan otomatis. Tah terjemahan otomatis mah biasana nyaeta narjemahkeun ngagunakeun alat. Jadi mindahkeun teks asal kana teks sejenna ngagunakeun alat. Salah sahiji contohna nyaeta Google Translate. Tapi di dia aya kakurangan. Nah, kakuranganna teh kulantaran secara mesin, secara otomatis, jadi eusina teh henteu panceg kudu dibenerkeun deui. Sabab kekacapanna biasana osok mengpar tina arti anu sakuduna. Tah ieu wanda terjemahan dumasar kana carana. Aya genep rupa, terjemahan interlinear, terjemahan formal atau harfiah, terjemahan dinamis atau fungsional, saduran dibagi tilu, nyaeta terjemahan sastra, terjemahan faktual, jeung parafrase. Satulina aya terjemahan budaya, jeung terjemahan otomatis. Tah saderek wanda-wanda ieu teh bisa digunakeun luyu jeung kabutuhan atawa gumantung kana kaperluan urang. Jadi anu mana nu rek digunakeun, mangga eta mah diluyukeun sareng kabutuhan. Upamana urang hayang nerjemahkeun teks puisi. Tangtu lamun nerjemahkeun teks puisi mah moal merenah lamun urang ngagunakeun wanda terjemahan interlinear nya bakal karasa kaku. Sabab ari puisi mah kekecapanana teh henteu sagemblengna ngandung harti denotatif, tapi lolobana ngagunakeun harti konotatif. Tah hadina mah narjemahkeun puisi mah ngagunakeun wanda terjemahan dinamis atawa fungsional. Jadi hasilna bakal karasa leuwih merenah siga kitu nya. Mangga eta mah tiasa diluyukeun sareng kabutuhan. Satuluyna aya contoh carpon terjemahan tina basa asing kana basa Sunda. Nu kahiji aya Keteg Jajantung ku Atep Kurnia, nu kadua Ngulampreng ku Hawe Setiawan, katilu Ngaranjah ku Hawe Setiawan, Ucing Hideung ku Yuliana Mustafa, jeung Kevi Bancakan ku Atep Kurnia. Ieu carpon-carpon hasil tina terjemahan basa asing kana basa Sunda. Begituna saderek oge mangga tiasa nyobian nerjemahkeun karya-karya sastra asing kana basa Sunda supaya langkung manfaat keur balarea anu henteu paham atau anu henteu ngarti kana bahasa asing gitu. Satuluyna tah di dieu urang medar idiom dina terjemahan. Naon ari idiom? Idiom nyaeta kekecapan nu mandiri dina hiji basa atau oge disebutna keanehan basa nu makartur hirup. Ieu nurutkeun Kamus LBSS tahun 2007. Sarta aya oge nu nyebut pakeman basa atau wangun basa mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna. Ieu nurutkeun Yayat Sudaryat dina Ulikan Semantik Sunda tahun 2010. Tah, jadi idiom teh mangrupa kekecapan mandiri na hiji basa, keanehan anu mekartur hirup, sarta pakeman basa adina wangun mandiri, sarta harti nu dikandungna teh teu bisa dihartikeun sajalantrahna. Sajalantrahna teh sagemblengna nya. Jadi teu bisa langsung katangkep eusina atawa hartina. Tah, urang titenan wae ngarah langkung paham. Ieu aya wanda idiom atawa pakeman basa dina basa Sunda. Aya naon wae? Nu kahiji nyaeta aya babasan jeung paribasa. Tah, babasan jeung paribasa teh lamun dina basa Indonesia mah nyaeta peribahasa. Satuluyna nu kadua aya gaya basa. Tah, gaya basa dina basa Sunda upamana aya gaya basa ngupamakeun atau simile. Aya gaya basa lalandian atau dina basa Indonesia mah metafora. Aya gaya basa mijalma atau dina basa Indonesia mah personifikasi. Aya gaya basa rautan atau eufemisme dina basa Indonesia. Aya gaya basa ngasor atau dina basa Indonesia mah litotes. Terus aya gaya basa rarahulan.
Tah, ieu mah lamun dina basa Indonesia hiperbola. Jadi anu dileuwih-leuwihkeun. Laya gaya basa ocon atau metonimia jeung sajabana. Tah eta contoh gaya basa. Satuluйna anu katilu wanda idiom dina pakeman basa Sunda teh nyaeta aya caturangga. Naon ari caturangga? Caturangga teh nyaeta kaweruh atau pangaweruh anu digunakeun paranti mingka nyaho tanda-tanda kuda. Jadi lamun urang rek nyeungu kuda teh urang kudu apal tanda-tanda kuda anu hade teh anu kumaha gitu. Tah ieu teh dipedar atau dibahas dina caturangga. Jadi anu dimaksud caturangga teh nyaeta kekecapan atau tanda-tanda anu nyampak atau anu aya dina waruga kuda, dina awak kuda. Jadi kuda teh ngabogaan ciri sarta tina ciri eta teh ngabogaan watek sewang-sewangan. Contona upamana aya satria pinayungan atawa satria kinayungan. Tah, cirina dina kuda satria kinayungan teh nyaeta kudana boga kukulinciran dina beulah kenca bobokongna. Tah, satuluyna watekna teh watek kudana matak gede darajat tereh naik pangkat tur jadi pangauban ratu. Kuda satria kinayungan teh pantesna dipiara ku ratu atawa kaum priayi. Satuluyna aya contoh deui aya caturangga megatura. Tah, ieu mah cirina kudana teh hideung meles, bodas buntutna dina bagian ceuli jeung buntutna warna bodas. Tah, perbawana atau watekna nyaeta matak junun kana ngelmu, nungtut ilmunya pantas jadi tutunggangan atau ditumpakan ku ulama atau priayi. Nah, eta contoh-contoh caturangga. Tah, salengkepna mah engke bakal dipedar dina pedaran khusus ngeunaan caturangga. Satuluйna anu kaopat nyaeta aya uga. Tah, naon nu dimaksud uga? Uga nyaeta hartina ramalan atau prediksi ngeunaan parobahan atau kahirupan. Poeta nu patalina secara fisik, parobahan politik, ekonomi, atau parobahan kahirupan sosial sejenna. Jadi, uga teh mangrupa ramalan atau prediksi. Contoh uga nyaeta Bandung heureun ku tangtung. Tah, Bandung heureun ku tangtung teh mangrupa ramalan baheula. Uga nu dicaritakeun ayeuna geus kanyataan. Bandung teh geus heureun geus pinuh pendudukna. Atawa aya oge uga anu kalimahna teh jaga mah barudak sajajalan di saungan. Tah, sajajalan teh sepanjang jalan di saungan. Naon hartina? Nyaeta kareta api, sabab sapanjang jalan aya saungan gitu, aya nu ngiuhan. Jadi hartina sapanjang jalan teh diiuhan gitu. Tah, contohna kareta api tuh eta salah sahiji uga. Aya deui uga-uga sejen jiga Sukabumi tinggal resmi, Cianjur katalanjuran, Sumedang ngarang-ngarangan jeung sajabana. Engke bakal dipedar khusus oge dina bagian uga nya. Jadi ayeuna mah wawanuhan heula kana wanda idiom atawa pakeman basa dina basa Sunda. Saterusna langsung kana narjemahkeun salah sahiji idiom basa Sunda. Tah, simkuring nyandak contona nyaeta babasan jeung paribasa. Urang tingali dina tabel ieu aya idiom babasan paribasa dina basa Sunda. Ambon sorangan dina basa Indonesia mah lamun diterjemahkeunana nyaeta jadi bertepuk sebelah tangan. Tah, jadi khas dina idioma tadi teu bisa diterjemahkeun sajalantrahna atau dihartikeun sagemblengna kitu wae. Tapi diteangan babandinganana atau diteangan kekecapan anu deukeut hartina gitunya, anu mirip hartina. Contoh Ambon sorangan bertepuk sebelah tangan, teu nginjem ceuli, teu nginjem panon, melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi henteu diterjemahkeun tidak meminjam telinga, tidak meminjam mata. Henteu kitu, tapi lamun nerjemahkeun idiomatisme nyaeta diteangan anu miripna, diteangan berbandingan kecapna, henteu disaruakeun. Katurug katutuh, coba lamun di bahasa Indonesia, katurug naon bahasa Indonesiana? Katutuh naon bahasa Indonesiana? Pan hese. Tah, jadi teangan anu deukeut hartina nyaeta sudah jatuh tertimpa tangga. Hirup teu neut paeh teu hos. Tah, sok coba kumaha lamun diterjemahkeun secara kecap per kecap. Pan hese. Jadi ngagunakeunna nyaeta nerjemahkeun secara idiomatis. Hidup enggan, mati tak mau. Eta anu mirip hartina. Atau anu deukeut hartina.
Anak pulung, anak angkat. Lodong kosong ngelentrung. Coba kumaha lodong kosong ngelentrung. Apa namun kecap-kecap mah hese gitu. Tah, jadi ngagunakeunna idiomatis. Tong kosong nyaring bunyinya. Nu asih dipulang sengit, air susu dibalas dengan air tuba. Tah, jadi tadi Ari nerjemahkan secara idiomatis mah henteu bisa sajalan terahna. Tapi urang kudu neangan heula kekecapan anu dianggap pangdeukeutna kana harti basa asalna. Sapertos kitu saderek pedaran terjemahan jirangan kadua dina dinten ieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan ngartos. Mangga saderek tiasa naroskeun upami aya nu kirang paham dina kolom komentar. Anu teu acan subscribe mangga di subscribe, ulah hilap like oge, ulah hilap dibagikeun oge linkna ka rerencangan. Atur nuhun pisan parantos merhatoskeun ti kawit dugi ka akhir ieu aya daftar pustakana pamungkas ti sim kuring hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Atur nuhun hapunten bilih seur kalapatan pamungkas ti sim kuring sampurasun.